Alajengkeun kana pasal anu nomor ke-12 nyaeta bade nerangkeun batalna wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Ari anu ngabatalkeun kana wudu nyaeta aya 4 perkara dina ieu kitab Sarfinah. Patokanna heula dina kitab Sarfinah. Jaga wudu urang saantosna wudu urang sah memenuhi syarat-syaratna anu 10 tadi, terus gaduh wudu, rek salat, awas aya anu bisa ngabatalkeun kana wudu. Aya 4 perkara. Mana anu kahijina al-awwalul khariju min ahadits sabilaini. Nu kahiji aya anu kaluar tina salah sahiji jalan dua. Mana jalan dua? Min kubulin au duburin. Tina kubul, naon bae eta anu kaluar ketika urang gaduh wudu, anu kaluar tina kubul. Kubul eta barang belah payun nya eta. Apabila laki zakar urang awewe haji. Anu kaluar naon eta? Rek air kencing, eta naon apa lah. Naon mali wadi termasuk ketika raba syahwat, mai bae karasa kaluar. Sanaos lain air kencing. Cai wadi kecuali mungkin di akhir kecuali cai mani atau kebangan atau tina dubur gaduh wudu aya anu kaluar tina jalan belah tukang belah buri tina dubur naon dingin angin contohna naon angin sebutna ujus buang bukan utun obatnya karena naon bae no keluar tina eta naon bae yakin keluar cacing misalkan cacing keremi yakin keluar batal duh aya nu keluar yakin tapi kedah yakin au ari atawa salian angin kentut apa ya mah ilal mania kecuali cai mani mah aya nu keluar tina jalan belah payun urang zakar atawa farji eta cai mani asa batal. Tapi tetap wajib ado sisa asa pecah. Ingat rukunana eta. Asani jawalul aqli binaumin aw ghairi la nauma qaidin makinin mak adahu minal ardi. Anu kadua batalna wudu nyaeta hilang akal. Kusabab naon binaumin kusabab sare atawa hilang akalna aw ghairi atawa salian ku sare. Hilang akal. Ayan, hilang akal atawa edan cager deui batal atawa sare hilang akal kecuali sarena illa nau maqaidin mungkinin maqadahu minal ari kecuali sarena jalma liuk dina tempatna teu robah eta mah sanajan sare ngorok eta teu batal lamun liukna tetep dina biritna dina tempat liukna ge tempat liukna teh dieu teu robah teu pindah gitu
tepindah tengah geser eta mah teu batal sanaos bener tibra eta saja di masjid ke salat Jumat kieu tapi tetep diomna hilang akal hilang dukun bahir tengah kuping kudu hilang ngimpi sagala ngimpi itu orang di masjid sare kan hilang akal tapi diumna tetap sare dina tempat diumna terobah teu ngaguli nama teu batal salat bae lah upami salat Jumat terus kita salat tapi upami pasudang teh mah ngarengkol bae nya nama sare hilang akal bari robah diumna dina tempat diumna kan pindah eta mah batal sare kitu mah ayeuna sare nyarande kumaha batal teu batal sare nyarande batal sarua aja eta upami teu aya eta banyak boleh cuma tetap dia karena ulah nyarande ya jaga-jaga diumna ulah dinetihang si sare nyarande batal eta mah sare teu nyarande tapi tetap diumna kudu deui terus bae sanajan cek babaturanana cek diburi isi temuak nyucus bae tapi situ salat betul ada orang tengah rasa yakin muak gitu nya sebab eta tali luhur sebab mata eta pengikatan tali luhur ketika mata ya melek eta luhur eta nutup pengikatan jadi diikat ketika mata melek gitu ya diikat jadi pengikat luhur ketika pengikat tahu urang teh sare eta dukur sok ngolong makana eta anu sare sok jujurutusan sok jujurututan bae padahal mah tilok keur budakna mah eta pamajikan urang tilok buang ya tilok kapanggih buang urang gitu tilok tapi keur sare tuh kae saya jujurututan bae ledu gitu kita cerita terangan gitu mata eta pengikat tali luhur karena sunnah dulu baik gitu. Tapi walaupun males kalau lu yakin terobah diumna ketika sare tetap diumna salat baik. Asal isu atiqo aniqo bi syaratai rajulin wa ma'atin kabirin min ajanabaini min ghairi hailin anu katilu anu ngabatal kana wudu nya eta patapol kulit antara lalaki sareng awewe anu pada gede duanana balik duanana sabari teh lain mahram sabari teh lain mahram sabari teh lain mahram tah aya pertanyaan jadi aya teu anu teu batal wudu antara patapal kulit lalaki sareng awewe mahram upami Muhammadiyah batal teu itu nya tah eta aya pertanyaan kumaha urang ngimamna ngamung berjamaah salat ngamung ka anu beda dina pembatalan wuduna anu boga paham boga yakin patapal kulit teh batal urang sedangkan urang mah nya mazhab Syafi'i batal kumaha tah ngamungna santah teu ngamung ka begitu tah kira-kira santah ngamung ka Maliki kitu lah santah teh aya pertanyaan itu teu pernah sabae sabae sebetulnya masing-masing mazhab tapi di Muhammad balik ya gitu jadi sabae ta jadi bisi gitu urang boga paham gitu nya geus eta mah batal wudu ge teu batal cenah jadi kita saaliran gitu santai bisi bang ya gitu sabae kamu bae ari gitu nya gununa ke rumah dorat etanya madorat ke gitu nya sebab udah berjamaah gitu sah artinya sah bae sah dan ketika hukum pembatalan mah teu atur orang batal ketika penting pamajikan Muhammadiyah ketika jadi imam di orang sadar teu sah salat
Majikan kan tebatan nih ulama karena. Kumaha tolak balabah upami keur kabeneran salat subuh, ya. Urang mah maca bae doa kunut. Doa kunut anu pendek bae, doa kunut itu kan cukup ngadoa jeung ngalam shalawat. Cek Ustaz Hasan kesempatan baca kumaha ada teh doa kunut teh Allahumma jawabannya. Oh. Itu cukup. Allahumma ighfir ya Ghaffar wa Allahumma arham ya Rahim itu bae. Sallallahu alaihi wasallam. Itu benar, udah. Kudu bae udah. Sudah baik gitu ya. Ayo itu maca banyak. Allahumma ya Ghafur warhamna ya Rahim. Itu cukup kita sebenarnya doa aku. Berarti orang yang berat bisi kejadian orang salat subuh, ngabung bangun tuh betul. Sebab orang mau sampurna salatnya. Ibarat tinggalkeun nyaeta sunah apa dia nya? Teu sampurna. Jadi teu sampurna salat urang. Kumaha urang haja-haja ngabung ka eta mabad maliki. Terus pan urang ngahaja-haja tadi teu maca doa kunut. Di sujud sahwi urang imam teu sujud sahwi ya ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urang sujud sahwi batal. Carana kumaha? Eta mah bisa-bisa urang bae. Sungguh pun teu maca doa kunut teu bisa cenah, teu bisa ge nu panjang bisa teu kaburu. Henteu doa kunut teu naon, sah bae salat urang sah. Cuma upami hayang ka sampurna, baca doa kunut anu pendek. Aya doa kunut eta kan ngadoa ya, jeung ngalem. Ngadoa Allahumma ghfir. Allahumma ghfir ya Ghafur ya Allah. Allahumma ghfir. Allahumma ghfir lana. Atau Allahumma ghfir li ya Ghafur. Mendoakan gitu. Jadi dia ya apalkan ya DC-nya. Kabur usah nih, Pak. Allahumma misorangan Allahumma ghfir li ya Ghafur. Eta kan pas doa kasih doa, ya Allah hampura dosa abdi, ya Ghafur wahai Allah anu Maha Hampura. Ngalemna aya upami dina doa kunut mah fa inna katakdi eta ngalem fa inna katakdi wala yuqu alaika wa inna eta ngalem panjang. Cukup urang ganti kok ya Rahim warhamna atau warhamni ya Rahim. Terus warhamna belah bisa kagok Allahumma ghfirlana. Bagus di mutakalimil guerkeun ya. Di mutakalimil guerkeun. Bagus nama. Saya nama sanajan kitu. Sorangan Allahumma ghfirli. Sorangan ge Allahumma lana saya nama. Terus upami urang kejadian kamu ka Imam Maliki sah bae terus sanaos beda pembatalan wudu ya. Jadi Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Itu bae-bae sabarnya. Salawat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa sallam. Kaudah. Tenana katinggalan sujud ge urang sujud kita geus udah selesai berarti kaudah teh ulah sampaikan 3 rukun teh kaudah. Jadi urang dikelah diakalan gitu supaya salat urang ieu sampurna. Sebab kita termasuk sunah abad ya, ketika ditinggalkeun kedah nama sunah sujud sahwi. Upami keur nyalira tapi keur jadi imam azan sampai tapi lu keur makmum batal upami ngajaja sujud sahwi. Tok. Tidak naon. Tapa kulit dua nana, dina sabari taya halam tapa kulit karena lain patapel kulit. Karena angge samping angge ka panah baju lengan panjang. Tapa kulit. Kita nanaon misalkan salaman arek ka masjid salaman anu sabari salaman banyak istrina keur make mukena. Jadi salamanna kahalangan mukena teu nanaon. Kahalangan tapi entok kulit sama kulit batal buat haburang ieu dia aos eta baru sampai ieu. Balik gimana terbatal mah dia terbatal. Kapal kulit. Bari dua nana balik. Malah boleh hiji balik ini tentang kurang letik Pak itu tanya. Tapi kurang letik anu kita dipikir hayang tapi lamun kapal kulit
kira-kira dipikah hayang orang iya sahabat gitu kan hayang amat gitu ya tapi kita doang kanu dewasa bae batal bae tetap tapi timbul pertanyaan gitu kan kalau pembatalan wudu masalah batal kulit sanajan lain kanu dewasa tapi aya syahwat kumaha lamun ka anak kitu benernya sedangkan setiap batal wudu teu sah dikawin bisi kadinya kalau batal pokoknya patokanna gitu setiap batal wudu eta meunang dikawin sah kitu nya endah agama sabaliknya setiap teu batal wudu haram dikawin ayeuna ketika ka anak robah syahwat ke anak misalnya teu saeutik kita kumaha eta masih kena pertanyaan dia sebab bisi batal wudu lamun patokan anak ieu syahwat gitu ya syahwat aya geus dewasa ieu kabita teu saeutiknya mempergauli anakna naudzubillahi min dzalik jauhkeun tina pikiran kos itu jauhkeun ketika sekira-kira hayang terus aya syahwat eta batal berarti setiap batal wudu sah mungkin hanya sekedar kembali ka hukum asal itu bisa dari lagi sepupu eta mah ayat Quran An-Nisa yang boleh nikahi sepupu eta mah dalil dalil nakli berarti eta logika ya jadi nakli pasti tapi umpama batal wudu kira-kira ya sahabat sahabatnya tak kitu jadi aya anu nerangkeun bahasa kitu tah sanaos kitu nya kabelah penting tapi aya sahabat aya dina sebisa pakai hade belah geus sahabatnya tapi upami ulah dikadinyakeun patokanana ulah Arabiu masuku bolil adami awah hafati dumurihi anu kaopat anu kabatal kana wudu nyaeta nyaba kubul bangsa Adam apal teu beral kata santri kubul anak Adam kubul eta di bae batak kubul tapi barang dicabakna nyaeta ku batil rohati au butunil asabi atawa dubur sarua be arek kubul barang belah hareup dikebeul dicabak kacabak haja tengah haja kacabak ku jero dampaleungeun sampai ieu atanapi ku jero ramo ieu eta batal teu aya halak sareng dubur sami oge dubur pas benerna pas teuasna pas alun-alunna eta dubur kacabak ku jero dampaleungeun eta batal ketika boga wudu bisi poh ngahaja atau poho bisi poh gitu gagaro gitu batal gagarona ku jero dampaleungeun atanapi ku ramo anu jerona tapi lamun ku tongongna mah teu tanya bisik ateu gosok we poe gosok bae tapi upami ieu mah teu kasungkeun bakti nya lamun diharapkeun kita sisina tah ieu tah terus ieu mah nya ari ngaran bakti mah anu batal ketika disentuh ku jero dampaleungeun ketika anu katutupan ketika dihijikeun nah ketika dihijikeun katutupan saja katutupan eta berarti batal tapi upami teu katutupan mah ketika dihijikeun tah seurnya ieuna atau sisina gitu ku ieuna misalkan ya ku ieuna yakin ku ieuna tanya tapi lamun ku ieuna tah tidak ramo misalkan ya tapi iman masih sisinya terus kan ketika dihijikeun tuh dihijikeun ya itu ukuran anak orang buat hayakina ayeuna dampal mah nyata segitu tah berarti lamun ku ieu batal ya tapi lamun ku ieu tah ya lamun ku ieu henteu sebab lamun dijikeun teh teh kasupkeun sakatutupan ketika dijikeun teh eta disebut batas-batas jero dampaleungeun sareng ramu eta tanda dijikeun ya bisi urang terboga wudu atau daroba biasa kitu nya teu batal wudu kami lain ku jero ramu tapi ku jero dampal panangan
Paslon mari takon rupina sakiban geus disampaikeun kirang langkung puna yang tidak punten dina sadaya kasalahan sareng katerangan anak khususnya ka para ustaz sareng kasapuhan mudah-mudahan ya alasan aya manfaatna tiasa urang apalkeunana pikeun ibadah urang sehari-hari. Urang tutup gaya pamasan sasarangan ngaoskeun ayatul basmalah. Ayatul hamdalah alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi